Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi syahri Ramadan syahrun mubarak tudha'afu fihil amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighun nabiyya hijabaitikal haram wa ziyarata qabru nabiyikal karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Alhamdulillah wa syukurillah para ibu jamaah rahimakumullah rahimakunallah. Daramang ibu sadayana ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan neras damang, mudah-mudahan dipasihan jag-jag sehat walafiat kangge tiasa nyacapkeun ibadah urang dina sasih Ramadan anu ieu. Janten sabaraha dinten di lebaran teh Bu. Gitu. Antosan we nya kage upami aya yuswa mah bakal kasorang gitu. Dan nu paling penting mah dina Ramadan ibadahna eta. Da maksadna Ramadan diatur ku Gusti Allah. Ditakdirkeun aya dina kahirupan urang teh pikeun ngalelempeng kahirupan urang khususna dina kahirupan beragama dina ngadidik kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka Nabi ngadauhkeun walaula Ramadan la halaka ummatu Muhammadin kullu. Lamun mah eueuh bulan Ramadan maka tetela umat Nabi Muhammad bakal ruksak. Upami dina Rajab diibaratkeun ku para ulama pepelakan, dina Sya'ban dicebor, dina Ramadan panen teh. Ku Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakeun amal-amalan dina sasih Ramadan. Sareng deui urang sadayana lantaran urang perantos puasa tiba heula. Tiba heula pisan urang puasa teh. Ti mimiti urang baleg, ti mimiti urang ngarti, urang teh tos ngalaksanakeun ibadah saum. Sehingga urang teh sing aya cita-cita ngajam oge niat hoyong ningkatkeun saum urang. Tina saum anu disebat saum awam, minimal ningkat satingkat mah kana saum khusus. Margi para ulama khususna Imam Ghazali rahimahullah anjeunna ngabagi tingkatan saum teh ku 3 tingkatan. Hiji nu disebat saum awam, anu kadua saum khusus, anu katilu khususil khusus itu. Naon ari saum awam? Saum awam mah saumna jalmi anu nembe tiasa ngajaga lapar sareng dahagana wungkul. Tapi panona henteu kajaga, cepilna henteu kajaga, pananganana henteu dijaga, patuanganana henteu dijaga, parjina henteu dijaga, sampeanana henteu dijaga. Jadi upami masih nganggap, masih ngemut yen nu namina puasa teh ngajaga patuangan wungkul tina lapar sareng haus, ieu teh kalebetkeun puasa awam. Naon puasa awam teh? Puasana jalma nu teu ngalarti. Na kumaha kitu balukarna? Datang dawuhan Kangjeng Rasul. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Loba pisan umat kami kaum muslimin muslimat anu puasa. Tapi teu meunangna naon tina puasana kajaba lapar. Jeung haus jeung dahagana.
nya kitu keneh kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila ta'ab. Loba kabina-bina ti golongan umat kami anu ngakuna qiyamul lail ngadegeun ibadah khususnya dina peuting Ramadan tapi teu meunang nanaon tina qiyamul lailna teh tina ibadahna teh kajaba meunang capek. Tabaik tadi saum atanapi qiyamul lail anu direken kitu ku Kangjeng Rasul teu meunang nanaon teh ieu teh tingkatanana tingkatan anu awam. Jadi anu masih keneh nganggap yen saum teh cukup kunahan lapar sareng haus tapi panon teu dijaga teu dipuasakeun. Mulut teu dipuasakeun, sampean teu dipuasakeun. Imam Ghazali ngadauhkeun mapatahan gitunya ka murid-muridna khususna umum namanya urang anu ngalap pelajaran ti anjeunna gitu. Wala tadunnu annaka ida sumta yen anjeun teh ulah rek nyangka yen nu namina saum teh sebatas mindahkeun barang tuang ti siang ka wengi. Naon sababna? Heuh da lain kitu puasa mah. Tapi kedah aya perkara anu dikurangan. Kitu teh patokanna teh. Sabab lamun teh mah ternyata kadar tuang urang anu kasebatna puasa sami sareng jalmi anu teu puasa atuh naon bedana sareng nu teu puasa aringan saukur mindahkeun tuang wungkul ti siang ka wengi mah pan ieu teh urang pisan mangawe ukur balanja di bulan puasa langkung seueur daripada di luar bulan puasa sabab bade tuang teh da keukeuh dirinci nu amisna kudu aya anu asinna kudu aya goreng-gorengan kudu aya kukurupukan kudu aya sagala pokona mah komplit pokona mah bulan Ramadan mah gitu sanes teu kengeng memang mangga halal sawios ngan urang sing emut tujuan saum urang teh hoyong ngaraih kana katakwaan di antara katakwaan teh ku ngalaksanakeun puasa anu bakal aya tapakan ulah kabongroy gitu. Ieu mah pelajaran anu memang tiap tahun teh kedah urang diemut-emut deui gitu. Nalika urang ngalaksanakeun saum teh. Urang teh kedah ningkat tina saum awam teh kana saum khusus lah gitu. Saum khusus mah socaana dijaga, mulutna dijaga, cepilna disaumkeun, pananganna disaumkeun, perutna disaumkeun, parjina disaumkeun, ieuna sampeanana disaumkeun. Eta bu nu 7 kitu. Nu 7 anggota badan. Urang-wihan sakali deui. 2 soca, mulut, telinga, panangan, patuangan, parji, sampean. Eta teh sami dipuasakeun. Sehingga puasa teh ditilaina teh tina 2 aspek sakurang-kurangna. Digali ilmuna ceuk fikih pikeun ngukur kana sah sareng batalna puasa. Nu dibahasna teh syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa. Itu syarat wajib puasa, syarat sah puasa, nu matak ngabatalkeun kana puasa. Terus kumaha aturanana upami puasana bocor. Ibu tos aya nu bocor. Da acannya pan namanya ge ieu. Aya nuju teu damang gitu. Eta diaturna ku ilmu fikih. Aya deui secara akhlak ta ieu mah luhureun teh eta. Sanes pikeun meunteun atanapi ngukur sah sareng henteuna. Tapi pikeun ngukur hadena puasa urang. Aya jeung henteuna kemungkinan gitu ganjaranana. Gitu. Sabab kadang-kadang jalma teh puasana mah puasa tapi ngaruksak sorangan kana puasana ku amal-amalanana. Het nu tadi teh ya laparna mah lapar da dijaga teh ya tina mulutna mah ngan pelebah socana, pelebah sampeanana henteu dipuasakeun. Puasana mah puasa tapi panon ningali ka mana wae gitu.
Abi mah teu kamana da di bumi teh ninggal TV, ninggal film, main HP sagala rupa. Ieu mah henteu nyaritakeun sah sareng teu sahna, da sah pu. Najan ayana puasa bari sapopoe nonton sinetron gitu. Da sah puasana teu kaganggu teteh. Ngan pedah bisi hanas urang teh geus lapar, geus haus, tapi panon urang sorangan anu ngaruksak kana ganjaran puasa urang. Nu mawi upami diukur ku akhlak mah jalmi upami puasa tapi masih kene resep ungkag ingkig ka mana-mana kitu ngahabiskeun waktu ku amal-amalan ku perkara anu teu aya manfaatna sabenerna can puasa ceuk ukuran puasa khusus mah teh. Gitu. Kamana gitu nya bulan puasa teh. Komo bulan puasa katompernakeun mah gitu. Dengan alasan ngabuburit. Ngabuburit kaman ngabuburit menit tiap poe eta. Ngabuburit. Ari sugan teh ngabuburit teh bener kitu nya ku amal-amalan anu matak nambahan kana ganjaran. Pan ieu mah kadang-kadang kunaon we gitu nya. Ya budak ngora ngabuburit main HP. Ngabuburit main kartu saumpamina. Ngabuburit bari naon momotoran gitu. Ngabuburit nu sanyana mah kumaha di masjid baca Quran ngupingkeun nasihat-nasihat agama zikir ke Allah ta eta sanyana ngabuburit eta sanyana ngabuburit gitu. Ta ayeuna mangpangawal keneh Bu urang kiatkeun niat dina manah urang tanamkeun deui semangat anu enggal urang parios deui kasiapan urang pikeun nyorang Ramadan 30 atanapi 28 ka payun. Diawali tina niat anu lurus, niat anu hade. Punya. Diawali tina niat anu hade anu pokok. Niat saumna gitu. Sabab pamitu aya niat terjadi amalna teh Bu. Parantos wengi niat, entosnya niat saum gitu. Niat teh sok aya niat satauneun, sok aya niat anu dinten sakali. Niat satauneun ieu teh antisipasi. Bilih aya kajadian urang teh dina sawangi eta mah henteu niat gitu. Kumaha henteu niatnya mungkin jalmina teh kaburangan gitu. Saking ku capek dugsek siangna tos aktivitas di bulan Ramadan teh bari wa mempertahankeun hayang supaya kuat itu puasana teh tapi kudu ngalakonan pada melan anu bareurat nepikeun ka capek ka bina-bina gitu magrib teh buka gitu geus buka teh tunduh gitu salat isya ge bari tunduh ieu teh gitu maksakeun salat tarawih ari pek teh karek 1 rakaat 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat gagolepak sakeunana gitu ari teh nyaring-nyaring subuh saumpamina gitu saumpamina sabar mun namina niat puasa pan kedah ti wengi gitu syarat atanapi rukun dina puasa teh pan aya 2 rukun puasa teh. Hiji niat dina waktu penting, kadua kudu ngajauhkeun tina perkara anu matak ngabatalkeun. Nu sakirang langkung aya 8 salapan siki. Tah niatna teh kedah dina waktu penting. Niat anu mana? Niat anu aya di nu manah ieu. Ari niat anu kurang diucapkeun mah eta mah hukumna sunnah we eta mah. Keur ngalalempeng naon anu aya di nu hate dan niat anu wajib mah niat anu aya di nu manah gerentesna dina manah sanes ucapanana anapun ngucapkeun nya eta mah urang keur ngabimbing nu aya di nu jero hate supaya langkung panceg gitu sareng deui nu dimaksad niat ti peuting teh sanes niat anu kudu sabada tarawih teh nu namina niat dina waktu peuting teh nu penting mah ulah kaadanan sanajan urang pas harita bade sau bade tuangna eta masih kene kalebetkeun wengi niat di dinya tiasa wae malahan gitu to nuju imsak oge gitu
atanapi suara sirina niat ti penting nu dimaksud kagerenteskeun dina manah urang teh sateu acan ngong adan subuh we eta kadah ti penting teh kitu ta upami tadi kasiangan tiba-tiba tos satengah genep misalkeunana maka eta mah upami teu acan ngagerenteskeun niat ti wengi maka puasana teu sabab teu aya niat dina waktu penting kudu aya niat dina waktu penting gede kadah waktu kajaba puasa sunnah ibu puasa sunnah mah ieu mah raos dina masalah niat teu aya katangtosan kedah ti penting malahan puasa sunnah mah saumpamina teu aya rencana tadina rek puasa sunnah ngantos kagok lapar teu manggih wae tuangan nepikeun ka beurang sageuna gitu teraskeun we puasa sunnah tiasa Rasulullah hiji waktos kantos berkunjung lebet ka bumina Siti Aisyah salah sawios garwa Rasulullah naros ka Siti Aisyah ya Aisyah hal indakum min syai ya Aisyah aya naon ayeuna aya tuangeun naon ayeuna aya tuangeun naon ayeuna istriku tercinta saumpamana gitu bahasana aduh dinten ayeuna mah teu aya nanaon teu aya kangge tuangeun oh gitu idan fa inni shaimun upami kitu mah nyawios we saum wae kitu ari puasa sunnah sauihna hiji waktos Kangjeng Rasul lebet ka bumina Aisyah teh radhiyallahu anha kitu na pag begitu naros teh hal indakum min syai aya naon ye ayeuna diwalar ku Siti Aisyah Gusti Rasul ayeuna mah aya kue aya nu ngintun gitu kumaha Rasul ngawalerna kieu Rasul ngawalerna teh tadina mah kami teh rek saum gitu tapi ari aya tuangeun mah urang tuang we gitu puasa sunnah mah gitu tiasa kitu tak untungna lamun kajantenan sapertikeun kitu niat parantos aya niat kahadean heug teu kalaksanakeun eta teh ganjaran weuteuh aya teh tina amalna teh sabab dina akidah urang dina hadis-hadis Kangjeng Rasul diuningakeun gitu man jalmi gitu anu gaduh niat kana kahadean gitu sareng teu acan kalaksanakeun maka eta teh jadi hiji kahadean anu weuteung gitu man hama hasanatan walam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan jadi niat kahadean anu henteu kalaksanakeun eta teh ku Allah bakal dicatat hiji kahadean anu sampurna catatanana mah hiji tapi balasanana 10 balasanana 10 rumusna teh kitu setiap hiji kahadean dicatat hiji tapi dibalesna 10 eta teh kitu kajaba saum Ramadan dibalesna ku Allah henteu 10 henteu 700 henteu 30 henteu 15 henteu berdasarkan rumus anu eta sabab sauma as-saumu li wa ana ajzi bihi nunamina sauma pikeun kami dawa Gusti Allah jeung kami anu bakal ngabalas kana saum eta jadi henteu ngangge hiji dibales 10 upami fisik pan gitu hiji dibalasna 700 upami ku harta tah keur saumah henteu ngangge rumus eta jadi langsung jadi urusan Allah keur jalmi anu saum teh tah dina sasih Ramadan ieu teh Bu upami urang ngabandungan waktos sabada sahur gitunya ieu teh hiji kasempetan urang pikeun ningkatkeun katakwaan ka Allah oge luyu sareng cariosan urang anu kapungkur gitu ngeunaan urang nyeueurkeun ibadah dina sabada subuh teh dina raraga urang teh ngamanfaatkeun sareng ngolah waktos pamaparinti Gusti Allah teh geuning pan kitu ti payun da cariosan ieu teh nyambung gitu bunya anu mana geuningan nalika subuh teh naon waktos gitu cara urang ngatur waktos teh nyaeta dimulai tina waktu subuh
nyaeta urang teh kedah soson-soson ngabuka dinten teh kalayan salat subuh, terutama salat subuh teh bari berjamaah teh. Aya langkung nabu salat berjamaah nama berjamaah subuh gitu nya kedah rada maksakeun teh. Upami nu biasana berjamaah gitu nya bapak-bapak di masjidnya. Upami ibu-ibu pami tiasa berjamaah gitu teu tiasa teu acan waktosna pangin. Teras dilajengkeun geuningan sabada salat subuh teh aya hiji amal anu agung upami urang tiasa ngalaksanakeunana bakal meunang ganjaran sapertikeun ganjaran haji sareng umroh anu sampurna. Naon eta teh? Nyaeta neraskeun dikir subuh urang dugikeun ka waktos isyraq, waktos duha telas dilajengkeun kana salat isyraq teh. Emutan deui gitu. Jadi aya hiji salat anu sunnah sanos para ulama beda-beda pendapat. Haya hiji ulan pasunahan salat nu disebat salat isyraq. Salat isyraq teh nyaeta salat sunnah. Sakurang-kurangna 2 rakaat anu dilaksanakeun teh teu benten waktosna mah sareng salat duha. Tapi aya sababaraha katangtosan. Naon katangtosanna teh? Kedah dimulai sareng naon salat subuh. Salat subuhna teh berjamaah. Teras sabadana salat subuh berjamaah, teras dzikir. Ngaos Al-Qur'an, bari ulah leupas urang naon ingkah ti pasolatan teh. Dugikeun ka bijil waktos isyraq teh. Naon ari isyraq teh? Isyraq teh nalika panon poe parantos surup tos bijil tos naon ngalangkungan tina waktu bijilna. Jadi ada naik sakedik lah gitu. Upami ayeuna dina waktu kaayaan panon poe nalika naon meletek naik eta mah waktu nu teu meunang salat. Ieu mah tos naik sakedik. Tos naik sakedik panon poena di dinya aya pasunahan nu disebut salat isyraq 2 rakaat. Ganjaranana ka ajri hajin wa umratin tamatin sapertikeun ganjaranna teh ibadah haji sareng umroh anu sampurna. Gitu. Ari urang ngadaptarkeun heula pribadi kitu nya ibadah haji anu kedah ka Makkah mah nyata acan atuh minimal ku eta. Tah maksudna teh diemutan deui teh ngemut-ngemut khususna ka pribadi gitu. Sabab ageng kasempetan dina sasih Ramadan mah. Sabab enjing-enjing teh moal masak, da masakna teh pindah ka janari sareng burit gitu. Kumaha atuh sok sakali waktos mah Bu cobian gitu, cobian. Kan? Satengah langkungan. Jam 6 lah, ya jam 6. Setengah nama masih kene dina waktos anu ragu anu. Mohon soli sunat al isyraq rakaat inillahi taala. Tah tos kitu, tos isyraq sakanteuna salat duhana we gitu. Sakanteuna salat duha gitu. 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 Tah eta Bu hiji kasempetan anu kurang kedah naon nya minimal kantos lah gitu saumur hirup sadieun teh gitu. Sabab Bu anu namina ibadahnya ibadah nu mana wae ge. Seueur keneh sunatna daripada anu wajibna. Salat anu wajib dina syariat urang kur salat nu 5 waktu. Kajaba upami salatna teh salat anu dinadarkeun gitu. Tah di tukangeunna salat fardu aya salat sunnah anu jumlahna sareng macemna teh langkung seueur. Ieu teh isyarat yen urang teh memang kudu ngabeungharkeun diri ku amal-amalan sunnah di antawisna salat sunat. Ulah ngarasa cukup ku amalan salat fardu na wungkul. Di balik puasa anu wajib, puasa ieu tah Ramadan wajib teh Bu. Maka di tukangeunna teh pasti aya puasa sunnah anu macemna teh langkung seueur. Ieu ge isyarat urang teh ulah cukup
nyukupkeun diri urang ngarasa cukup ku amalan puasa Ramadan anu wajibna wungkul, tapi di satu kangen eta aya amalan puasa sunnah anu langkung seueur. Engke sabadana Ramadan dina Sawal aya genep dinten Sawal supaya orang teh direken sampurna satahun puasana teh genep dinten tina Sawal. Ari saena mah tong lami teuing ti lebaran teh. Supaya naon gitu sabab upami di akhirnakeun sok kahilapkeun teh. Gitu. Tapi nu penting malah orang teh kantos nyampetkeun li genep dinten eta dina sasi Syawal. Nah bade awal, bade tengah, bade akhir. Ngan pedah dilema tatanya bingung teh. Ari suhud teuing mah Syawalna sapencakeun 2 dinten, 3 dinten lebaran. Semangat nama insya Allah masih kena semangat puasa teh data can lami ninggalkeun Ramadan ngan ieu tuangeun seueur keneh. Eta tuangeun seueur keneh gitu. Gitu. Tah eta pilihan Bu gitu. Pilihan. Maksudna teh kumaha lamun urang rek nyeun kataatan teu kudu seueur itu ieu ah rek taat we gitu. Teu gitu, teu kedah hariwang sareng bimbang kuno gitu. Atuh da cenah sok aya tamu, nada teu wae tamu mah cenah barang tuang we suguhkeun gitu. Nah tuh urang teu ngaleut nyawartoskeun we gitu urang nuju saum gitu. Tah urang mah sakena sok loba itu ieu sok loba sieun loba itu kudu kana ditu teh. Tetela tingkatan urang mah puasana teh nya masih keneh puasa itu teh. Awam teh. Eta amalan. Jadi amalan anu wajib sakedik amalan anu sunnah langkung seueur. Amalan anu sunnah langkung seueur. Terus naon deui? Salat, puasa, zakat. Zakat anu wajib nu pasti wajib engke zakat fitrah. Sareng zakat mal anu upami parantos nisab sareng haul teh. Upami naon nya dumasar kana pakasabanana nu icalan teh disebatna zakat ical gale anu dina tani teh zakat pertanian anu tina naon deui gaduh emas sareng perak gitu nya nu disimpen gitu nu seueur jumlahna teh gitu eta teh kadah dikaluarkeun tah gitu anu ternak dikaluarkeun tah eta mah kan teu acan tangtos. Tapi di satu kangen eta ibadah ku harta seueur pisan itu infak sodako wakaf gitu teu ngadaguan wajib zakatna teh ya gitu sanes zakat gitu. Jadi di satu kangen ibadah anu wajib pasti aya ibadah anu sunat anu langkung seueur ieu teh isyarat yen urang teh kedah ngabeungharkeun diri kalayan amal-amalan anu sunnah. Amalan anu sunnah. Lamun urang parantos terbiasa ku amal-amalan anu sunnah, pokona mah sagulak-sagilekna teh ngalaksanakeun pasunahan ti Kangjeng Rasul. Maka dawuh Gusti Allah, "Kuntu basaruhu alladhi yubsiru." Kami bakal kabuktian jadi paningalina anu dipake ningali ku manehanana. Bakal jadi leungeun anu dipake barang damel ku manehanana. Bakal jadi suku anu dipake ngalengkah ku manehanana. Ieu teh para ulama ngamaksadan jalma anu tos terbiasa ngalaksanakeun amalan sunnah naon wae kitunya. Ieu teh Allah teh caket. Allah teh ngajaga kana lisanna, ngajaga kana pananganana, ngajaga kana mulutna, ngajaga kana sampeanana sehingga sagulak sagilekna teh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sadayana rahimakunallah hatta ida syamsu badat karomihna sholla li israqin wa qur'anan ta'ala baca nah tadi teh salat subuh sok cenah teruskeun cobaan kana salat isra teras baca Quran gitu bari ditadaburan hartosna tah salajengna kieu ibu sadayana rahimakunallah. Saum teh salah sawios ibadah anu fungsina teh pikeun
ngambersihkeun sareng nyageurkeun kana hate. Tak urang cobi ngaguar ku saum anu kurang dilaksanakeun urang cobi ngabersihan sareng ngadamangkeun kana hate urang. Oh berarti hate teh aya teu damangna? Aya. Cirina teu damang hate kumaha? Persis we sapertikeun teu damang awak. Kumaha teu damang awak? Teu damang awak cirina teh lamun dipake barang tuang teu nikmat teu raos. Leres teu Bu? Leres teh. Rek sakumaha nikmat cek batur, rek sakumaha raoseun tuangeunana mahalna jeung mewahna eta tuangeun lamun dituang bari mamawa kasakit da teu jadi nikmat teh. Oh berarti atuh nu matak ngajadikeun nikmat teh sanes tuangeun-tuangeunana teuing. Naon atuh? Kasehatanana tadi dinya mahalna tuangeun, mahalna sehat teh gitu. Tah dina hate oge aya mangsana hate teu damang cirina kumaha sami cirina teh nalika diajak barang hakan barang dahar hate maksudna teh menyantap santapan rohani santapan hate harese jeung teu nikmat. Naon kitu santapan rohani santapan hate makanan hate teh ibadah teh. Mata kraoskeun lamun ieu hadiri awak urang, hate urang dibawa ibadah hate teh berat, leungit selera, eta teh hate teh gering gitu. Jadi dina ibadah ge sami aya selera teh Bu. Aya selera sami sareng dina barang tuang. Lamun barang tuang teh meuni berselera pisan gitu, maka bakal raoseun barang tuang teh bakal seueur nu dituangna teh. Dina ibadah oge lamun ibadah bawa aya saleraan gitu aya nafsu keur ibadahna maksudna teh selera dina ibadah sumanget maka ibadahna ge bakal seueur. Ari nu terjadi ieu teh dibawa ibadah teh naha meuni berat padahal parantos jelas nu namina ibadah teh hiji kanikmatan tapi naha ieu diri teh rek narima kanikmatan ti Allah meuni kabina-bina berat aya naon ieu teh. Oh berarti hati orang teh keur teu cager gitu. Ari hati anu gering ieu teh moal katingali korodokna jiga budug. Moal katingali piasna jiga anu kurang darah. Penyakit hati moal katingali panonna koneng jiga penyakit hepatitis gitu. Moal karaos nyud-nyudan gitu, kawas darah tinggi. Moal karaos ngoleang gitunya gitu tingalian teh kararoneng bareureum jiga nu kurang darah henteu kitu penyakit hate mah sami gitu dina dohirna mah kitu ngan pedah tinggal kana ibadah eta keur ngukurna teh hararese henteu semangat wae henteu lamun semangat kana ibadah insyaallah hatena teh keur rada cager keur sehat matak dina naroskeun kabar geuningannya aya istilah sehat wal afiat eta teh dibentenkeun sabab kudu damang teh duanana jero sareng luarna sehat mah ieu awak ieu itu simpel nama afiat mah hatena salametna jadi sehat teh damang ari salam ari naon afiat teh salamet tah salamet manusia teh pan ditandai ku salametna hate lamun hatena salamet maka bakal salamet eta jalma tah Ramadan teh khususna nu aya puasaan teh urang jadikeun keur ngobatan hate urang anu teu berselera kana ibadah urang ubaran ku Ramadan bisa kitu bisa kabina-bina rasa lapar ibu rasa lapar dina puasa ieu kade ulah ku urang teh disapelekeun aya kabarokahan rasa lapar ieu teh sabab ieu mah lapar anu dihaja lapar anu dikaitkeun karena Allah laparna ge lain lapar salapar-laparna gitu kumaha buktosna aya keajaiban kieu pangeuningannya urang teh da biasana di luar Ramadan ulah waka di luar Ramadan kamari so
Lamun kamari-kamari urang henteu tuang 5 jam 6 jam we da ieu teh kukulubukan ieu teh murilit ieu teh nyeri gitu. Tapi cobi etang dinten ayeuna tadi urang terakhir tuang teh pas sahur duikeun ka ayeuna tapi nagen we jag-jag we nu aya. Ieu teh keajaiban sabab laparna teh karena Allah dikaitkeun karena ibadah. Tah lapar ieu teh aya kabarakahan. Di antawis obat hate anu ku Rasul didawuhkeun teh aya al khalaul batni kosongna patuangan. Sing emut kosongna patuangan ieu teh bakal jadi obat tinu hate. Hate anu loba panyakitan, hate anu hese diajak ibadah anu leungit selera we dina ibadah teh. Koream gitu. Wa inna makana khalaul batni minal adwiyati sababna nunamina kosongna patuangan atanapi puasa teh dijadikeun obat hate li anna fihi rahatul qalbi sabab dina lapar eta teh dina saum aya istirahatna hate aya istirahatna hate. Kumaha istirahatna hate? Secara fisik hate ieu bakal istirahat. Jadi tubuh urang teh ulah dipeleter teuing pan kedah diawet-awet atuh. Ulah tiap dinten teh ngagiling jeung ngagiling we gitu. Teras pan tina gilingan urang ieu teh tah jadi darah teh dipompakeun ku jantung, disaring ku ati. Tah organ tubuh urang oge ieu teh istirahat heula ku Ramadan ieu teh. Da saur penelitian oge kitu. Nu nalitina teh orang-orang barat lah da tukang neliti mah orang-orang anu sanes umat Islam. Jadi nu namina tubuh manusia teh, organ tubuh manusia dina saminggon eta teh secara biologis kudu aya istirahatna 2 dinten we mah. Tah ku umat Islam dina syariat Islam dijawab ku naon? Ku saum Senin Kemis. Teras eta orang barat anu ngalaksanakeun panalungtikan teh nyebatkeun deui dina sataun teh secara biologis awak manusia teh kudu aya kosongna sabulan wae mah gitu. Dijawab ku syariat Islam gaduh puasa Ramadan. Hate anu dohir, hate anu fisik, hate anu batin oge ieu teh istirahat dina Ramadan mah. Mawi jalmi anu puasana khusus ta cirina teh ieu ngajaga hate. Jadi tadi teh puasa awam nyaeta jalmi ngajagana teh mulut tina lapar sareng haus. Tapi panunah teu dipuasakeun teh dugikeun kasampeanana teu dipuasakeun. Ieu puasa khusus. Tanu katilu mah puasa khususil khusus. Jalmi teh ngajaga mulut makan tenan, ngajaga anggota badan oge parantos, oge ngajaga hate. Ngajaga hate tina naon? Ngajaga hate tina sangkan terus-terusan dina kataatan ka Allah. Nu namina hate boga urusan masing-masing. Fisik boga urusan masing-masing, hate boga urusan masing-masing, bahkan urusan hate langkung tohaga, langkung pohara. Hate gaduh amal seperti fisik gaduh amal. Jeung deui beda. Hate manalika hate ibadah ganjaranana langkung-langkung seueur. Sanajan ibadah hate teu katingali. Lamun fisik urang salat maka hate ibadahna teh niatna eta. Niatna salat eta. Terus kadituna nanamkeun kasabaran, nanamkeun karidoan, nanamkeun tawakal, qanaah, zuhud dipelakeun sifat-sifat hate anu terpuji teh kana hate urang. Syukuran tina nikmat Allah Subhanahu wa taala, sabar tina sagala rupi ujian cocobi ti Allah. Ta ibadah-ibadah hate mah anu kitu, ganjaranana langkung seueur tos teu ngangge etangan deui. Da ibadah hate sanajan teu katingali. Tah puasa teh usaha urang keur ngabeungkeut jeung nalian hate urang teh supaya ulah liar tetep dina kataatan ka Allah. Naon sababna? Sabab dina kaayaan
patuangan anu kosong karena Allah teh lapar anu karena Allah teh didinya si nafsu teh bakal turun, syahwat teh bakal turun gitu. Syahwat ieu teh perkara anu didukung nate ku wareg patuangan ngeusi bari wareg si syahwat teh sok naik. Syahwat upami tos naik tinggal ditiup ku setan, maka sagulak sagidegna teh moal hararese kana pidosaeun teh. Tah nalika patuangan kosong maka si syahwat teh bakal turun. Syahwat turun didinya ageng kemungkinan urang teh ngalaksanakeun ibadah. Matak alhamdulillah dina puasa mah geuningan katinggal ibadah ge naringkat anu ningkat mah gitu. Nya alhamdulillah lah katinggal. Salat oge pan nambihan jadi salat tarawih gitu. Sanajan masih kene seueur anu kukulutus sepeda imam nate rada halares. Gitu. Imam teh cenah duh meni aya mah ya meni lila cenah gitu. Gitu. Tarawih nya nikmat. Sing nya jalmi anu tarawih padilahna matak ngapun dihapunten dosa-dosana anu kapungkur. Sareng paling penting mah iyalah naon? Qiyamul lail dina Ramadan. Sabab teu aya deui padamelan nu terpuji dina Ramadan ieu. Angging urang teh ibadah sareng ibadah. Tuh keur ngabeungharkeun diri urang ku amal soleh dina ibadah. Wassalamatu minat tugyan jeung dina patuangan anu kosong teh aya kaselamatan minat tugyan gitu. Tina kesewenang-wenangan, kesewenang-wenangan, tina kazaliman dijaga. Lamun urang rek apal kana puasa nu sabenerna hakikatna ieu teh bakal ngeureunkeun urang tina ngadamel kadoliman, kasesatan. Naon ari kadoliman? Kadoliman teh bahasa pikeun ngagambarkeun hampir sagala rupa kagorengan, kajahatan. Ari kadoliman teh hiji padamelan pagawean anu matak hak batur leungit. Nah hak secara materi atawa hak secara kehidupan anu pokok. Contona aya jalma anu ngahina ka batur, ngagunjing, ngagibah batur. Ta ieu teh geus ngarebut hak batur. Naon hak batur? Nya hak batur hirup normal, hirup damai, hirup aman, hirup dihargai, tah hakna teh kurang diganggu. Matak ngahina batur teh kasebutkeun kadoliman. Itu. Sareng hati-hati jalma-jalma anu anu didolim, hati-hati. Doana teh mustajab teh. Ittaqu da'watal madlum, anjeun kudu hati-hati kudu sieun kana doana jalma-jalma anu didolim. Sabab doa jalma anu didolimah eta teh ku Allah caket kana ijabah. Dina hadis mah diuningakeun teh bakal ditaekeun kacanda ku awan bu kaluhur. Maksudna kumaha caket kana ijabah da setiap jalma anu ngadoa teh ieu teh cantang tu aya dina ijabah. Bisa kahalangan jalma anu ngadoa teh bisa kahalangan ku dosa-dosana. Bisa kahalangan ku leungitna adab-adaban dina ngadoana teh teu make adab atawa salah paniatan. Tapi doana jalma anu didolimah caket kana ijabah. Gitu. Walau kanat ba'dahin. Sanajan henteu harita gitu bahasa hadisna teh, tapi bakal ku Allah di ijabah jalma anu dolim. Tah dina Ramadan ieu teh sabenerna mah upami urang sadar matak ngajaga ngariksa urang tina padamelan dolim. Gitu. Pan urang teh heuh atuh rek naon di bulan Ramadan nyieun dosa gitu sabab tadi teh atuh matak ngaruksakan kana ieu teh kana amalan urang kana hate urang kana ibadah urang teh. Karena buduna bulan Ramadan teh nu namina puasa teh memang bener-bener kadah dipuasakeun sagala rupina. Nu mawi ulama kapungkur mah gitu kan kabiasaanna teh bulan puasa teh memang seolah-olah ngasingkeun diri gitu, ngonci maneh tina kahirupan dunia tina sagala teh gitu. Urang makan panginten teu acan sanggem gitu, sapertoskeun kitu mah. Da masih keneh kabeungkeut ku kawajiban di lembur mana masing-masing gitu. Atuh urang mah
nya nu aya we gitu ibadah anu orang terang anu apal carana anu geus naon napol elmuna ti babaheula urang laksanakeun wa huffatul badan lil ibadah jeung kahalanganana badan pikeun ibadah ta fungsina lapar teh eta lapar anu karna Allah teh wadapul amrod jeung matak nolak tina panyawat-panyawat rek panyawat dohir panyawat batin nu namina saum mah ieu teh Bu gaduh paedah pikeun kasehatan ieu teh zaman kapungkur aya seorang tabib namina Ibnu Sina bapak kedokteran malahan ieu teh naon gelarna teh sabab orang pertama anu ngadamel konsep-konsep kesehatan khususna anu nerangkeun jeung ngaguar ngeunaan ieu tah cara jantung memompa darah dina awak urang teh kapendakna teh ku Ibnu Sina yen jantung teh kieu fungsina teh ngompa darah teh sapertikeun kieu prosesna teh para ulama teh umat Islam teh tah anjeunna mah nalika bade ngalandongan batur sok nganasehatan teh ngaresepkeun teh piwarang saum heula piwarang saum ta ieu landongna misalkeun nanya tah jahe digodog koneng digodog gitu patrawali godog sambiloto godog mahkota dewa godog tan pait nu pait sadayana gitu ngantong poho puasa gitu tak itu Ibnu Sina mah anjeunna mah gaduh keyakinan memang kitu sabab memang berangkatna tina naon tina naon wartos informasi tina syariat urang sumu tasihu dawuh Kangjeng Rasul pek anjeun puasa maka anjeun bakal sehat mungkin gitu sehatna urang teh kamari-kamari meureun eta teh buah tina puasa urang Ramadan tahun kamari gitu kan urang teu terang bisa wae kan eta teh kitu nu namina puasa Ramadan atanapi laparna tina puasa wapi syib'i addaduha sabalikna dina wareg mah lamun dina wareg mah justru bakal leungit kehadian-kehadian tadi tina wareg mah sok wae wareg malah pasti lamun tos wareg patuangan pinuh maka bakal naik beratna teh kana soca gitu lamun tina soca anggeus naik kana ibadah teh da jadi hoream nalika ibadah hoream maka ibadah nu dilakonan teh pasti moal sampurna ibadahna teh bari heuai ibadahna teh salatna teh bari heuai Allahu Akbar timbul we patarosan kumaha cenah ari salat bari heuai sah henteu nah salat bari heuai satungtung heuaina teu ngaluarkeun suanten eta teu batal kumaha ngaluarkeun suanten teh gitu bari itu gitu jadi heuai saasal teu ngaluarkeun suanten maka salatna masih keneh sah gitu haji awak tak hilap gitu nya eta sok aya karaguan salatnya salat teh ieu teh 3 atanapi 4 upami kitu canak anu paling yakin naon nu paling yakin teh anu pangsakedikna itu canak anu pangsakedikna teras engke di akhir tambihan ku sujud sahwi gitu misalkan salat lohor atau salat isya ieu teh tos 3 tos 4-nya terakhir teh canak nu 3-na teras tambihan sarakaat engke sateuacan salam tambihan ku sujud sahwi kumaha sujud sahwi teh sujud biasa 2 kali sujudna ngan awasanana anu benten subhanaman la yanamu wala yashu 3 kali misalkan kieu nya contohna teh pan sateuacan salam tadi teh urang teh hilap bade sujud sahwi nah
wa min fitnatil masiihid dajjal. Pan biasana salamnya gitu, langsung sujud gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngai Allahu akbar takbir. Subhanaman layanamu walayasu subhanaman layanamu walayasu subhanaman layanamu walayasu. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud gitu. Tiasa ngangge doa engko kumibade robing firli tiasa. Henteu kitu sawiya. Teras sujud deui nu kadua kalina subhanaman layanamu walayasu subhanaman layanamu walayasu subhanaman layanamu walayasu. Teras cengkat Allahu akbar. Langsung assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah gitu. Dina salat anu mana wae ge kitu sami. Nu paling yakin ya. Nah, soalnya kan ayeuna teh urang teh salat taraweh gitu. Sok seueur gitu katinggal teh da anu bari harareui salat teh gitu. Bari heula. Cap tadina bukana wareg teuing teh ya teh da bukana segala. Gitu. Gitu segala lewat ge. Memang sibunya ditaras masalah hukum heudah halal atuh namun digeurehan teuing eta rezeki anu urang meunang ngalah urang gitu diolah dipasako urang nah sih meni ieu pisan ya kana gitu dina agama urang teh aya konsep juhud teh ya sareng tadi teh ya faktorna naon pangaruhna tina patuangan anu pinuh teh matak nebihkeun kana sumanget dina ibadah nepikeun ka seueur hadis oge katerangan-katerangan lain anu muji kana rasa lapar masa lapar teh lapar anu meujeuhna anu patuangan teh henteu pinuh gitu wadzami syab'i sarang nyawadna nyacina kondisi patuangan anu wareg teuing seueur hadis-hadisna diantawisna kieu dawuh Kangjeng Rasul saidul amali aliju ari dununganana amal eta teh lapar cenah gitu. Oh nya pantes disebutkeun dununganana amal lapar teh sabab jalma anu lapar masad lapar teh berarti di dia di garis bawah heula. Lapar nu dimaksud adalah kondisi patuangan anu henteu pinuh. Sanes lapar anu ngaruksak. Da lapar anu ngaruksak mah ieu mah kedah ku urang di lebetan. Da lapar nu ngaruksak mah malahan kedah dipayunkeun ku urang malihan daripada salat oge. Lamun orang ayeuna salat bari nyandak rasa lapar nahan lapar pan hukumna makruh dina fikih urang teh kitu. Salat bari nahan pokona mah nahan lapar, nahan tunduh, nahan nyeri, nahan naon deui. Nahan sabangsaning nu karar itu salat bari nahan-nahan anu kitu, nahan eta. Nahan hoyong miceun. Salat bari nahan nu karar itu eta teh hukumna makruh. Gitu. Matak sok we ieu heula lamun lapar entong ditahan tuang heula tapi kedah ninggal waktos aya keneh teu waktosna lamun waktosna panjang keneh kabujeng keneh nya sok tuang heula ngan upami waktosna samporet nah salat heula gitu sabab upami ayeuna salat bari tua aya non bari lapar bari tuang atuh nya bari tuang mah batal salat bari lapar da moal fokus bakal ngajauhkeun tina kahusuan gerasa keur lapar teh na keur salat teh walau dolin batur mah amin ieu mah kerubuk patuangan teh gitu. Jadi lapar nu dimaksud adalah lapar kondisi patuangan anu henteu full anu henteu pinuh persis sapertikeun ieu lah ayeuna kitu wana kitu teh eta teh langkung caket kana kataatan. Oke aya deui dawuh Kangjeng Rasul al-ju'umuhul ibadah nu namina lapar teh eta teh sumsumna ibadah gitu. Oke Nabi ngadawuhkeun ahyu qulubakum biqilatid dhahak anjeun kudu ngahirup-hirup hate anjeun kalayan sakedikna seuri. Nah, jadi supaya hate hirup eta teh urang tong loba teuing sare naon loba teuing seuri gitu berarti sare seuri. Loba teuing seuri eta teh matak neaskeun kana hate qaswatul qulub. Lamun bekitas hatena teh beki nya bekitas bakal jadi maot hatena teh. Kumaha hate anu maot geus moal mempan moal bisa narima kana kabeneran kana kahadean kana pelajaran-pelajaran. Bakal hirupna teh kumaha manehanana kumaha wa nafsuna.
mungkin secara ieu mah moal katingali gitu. Rek jalma anu hatena paeh nu hatena teuas gitu. Tetep lamun dibuka hate nu ieu mah da bakal hipu gitu. Nu dimaksud teh tadi teh sombong ka bina-bina, teu narima kana kebenaran, teu narima kana nasehat-nasehat. Jadi hirupna teh syahwat teh kumaha kahayangna. Tah hate anu hatena teh tos paeh teh ya. Tah dihirupkeunna teh ahyu kulubakum bikilati doha kunya kadikeun seuri gitu. Wakilati syob'i sarang sakadikna naon wareg sakadikna wareg. Gitu. Wa toharuha jeung kudu nyucikeun hate anjeun teh nya bilju kalayan lapar. Gitu Bu. Tayo barokahna orang puasa padilah nanti. Aya deui dawan Kangjeng Rasul, aqrabukum minni yaumal qiyamah aksarukum jau'an wa tafakkuran. Engke di poe kiamah dawuh Kangjeng Rasul, jalma anu bakal jadi pangcaketna di antara aranjeun anu pangcaketna ti kami dina poe kiamah. Nyaeta jalma anu di antara aranjeun seueur laparna teh lapar karena puasa atanapi laparnya maksud kondisi lapar teh laparna teh anu patuangan anak teu pinuh teras ngadorong kana kataatan. Tah di poe kiamat teh dawuh Kangjeng Rasul anu bakal langkung caket ti Kangjeng Rasul teh nyaeta jalmi-jalmi anu naonnya anu ngukut rasa laparna teh terus naon nyalurkeun kana ibadah. Wa tafakuran jeung jalmi anu loba tafakur. Naon tafakur teh? Mikir ngagunakeun nikmat akal sehat, mikiran kakawasaan Allah, ayat-ayat Allah. Naon wae dipikiran nepikeun ka tungtungna teh timbul keimanan urang tambah. Kata kejuban urang tambah, katawaduan urang tambah. Maca Quran diamutan hartosna lidelenyepan maknana gitunya ke urang teh dilelebah kana diri tah eta teh lebet kana tafakur gitu. Tah tafakur teh ibadah bahkan anu paling sae itu dawuh Kangjeng Rasul tafakuru sa'ah khairum min ibadati sitina sana. Bahkan langkung sae ibadahna tafakur sawaktu daripada ibadahna sagenep 60 tahun anu teu bari mikir teu bari tafakur. Sabab tafakur ibadahna hate. Mikir nepikeun ka tambah-tambah hidayah, tambah-tambah keimanan. Leuwih hade daripada jalma ibadah-ibadah tapi hatena teu ngilu ibadah. Teu ngilu mikir hatena. Sabab jalma anu tafakur asal bener tafakurna gitu nepikeun ka tambah hidayah, tambah taufik. Eta langkung sae matak ngalahirkeun kana kehadian anu sanesna. Oge Nabi ngadawuhkeun bu man kasura ta'amuhu kasura adabuhu cenata. Kade jalma anu loba tuangeunana, nu loba tuangna bakal loba siksaanana. Ieu henteu dipahami yen jalma nu loba barang tuang teh berarti bakal meunang siksaan teh kitu. Tapi buahna sabab nu namina seueurna barang tuang tadi teh buahna teh matak lain kalahkah jag sabenerna tapi kalahkah melit kalahkah berat teh kalahkah berat tah tina berat teh maka bakal berat kana ibadahna ke terus jalma anu warareg teh anu loba ting barang hakana teh pasti bakal naon bakal syahwatna teh bakal naik. Syahwat naik teh tina eta bu, syahwat naik teh diantawisna tina barang tuang. Seueur terus tina panon anu teu tiasa ditingali. Teu tiasa dijaga gitu panon teh. Ningali tina perkara-perkara anu matak mancing-mancing kana naikna syahwat, ningali orat batur. Ningali tayangan-tayangan anu muka-muka orang. Terutama bulan saum ya.
ulah ku pedah ieu mah da TV ieu mah da HP meureun ieu mah lain nu asli meureun oratna meureun beda gitu. Teu beda. Mangga dina TV teh pan sok aya teh. Iklan-iklan anu nembong-nembong kelek teh. Tetepan ora teh. Le sakintan ditinggalna ku ibu-ibu, ieu mah ditinggalna ku pamagat gara sok. Rek iklan balsem pan kudu dibukakeun tonggong awewe teh sok. Gitu. Rek sampo gitu nya iklan sampo oh ditayangkeun sapotong awewe keur mandi keur dikuramas gara sok. Sakinten ibu-ibu nu ninggal tapi nu ninggalna pamagat gitu. Tah lamun teh mah terus-terusan memang eta teh sanes dosa ageng lah gitu nya. Tapi lamun terus-terusan ninggal orat batur sanajan dina TV, da atuh anu namina perkara leutik digunuk-gunuk da bakal jadi gede gitu. Nu mawi tobatna ge kudu tiap waktu surang. Ieu saum-saum dina Ramadan kedah ngajaga paninggal teh eta diantarosna teh. Itu dina TV teh bulan Ramadan ngadadak jadi acara teh alanyar deh. Alanyar dina acara teh. Terus ngabuburit gitu nya. Caritana teh bari nonton. Sanes teu meunang sanes haram. Ieu teh urang ngajaga puasa urang. Ulah tadi teh kalebetkeun jalmi nu tadi teh saum nama saum, tapi kur meunang lapar sareng hausna wungkul gitu. Ieu kurang kedah ditebihan. Eta ngaberesihkeun ku rasa lapar dina bulan Ramadan. Sanon jalmi teh anu pangcaketna engke dipoe kiamah ka Nabi teh jalmi anu terbiasa dengan laparna saum gitu, laparna puasa sareng tafakur.